Naon ai akan Kacamata min. Cuk ngaran sana keunela. atuh meni bangga kudu nyai nu mapah mah da tebih akang we kana motor. Iya teh motor teh geus dipas bensin teh lamun rek lihat teh pas nepi ka pom bensin ieu teh. Karena lamun puter balik si motor ka ditu bakal ngadorong. Si akang ka mana nya? Nah yang minta dianter Kang, si akang teh ka mana? Di dia geningan teh aya. Di kanang domba kitu. Ya para bisa etik deui. Akang. Kang. Oh di dieu geuning. Akang meni sok ngadon naonan di dieu akang. Oh kok ieu marab meh heula geus burit kayak naon itu? Iya menu saha maka diparab ku akang. Sopan tukangan imah teh usahanya di Paraban we teu karunya. Teu puguh-puguh rumah batu di Paraban. Oh ibadah mah kumaha we atuh Maraban. Nah, ibadah mah atuh ka pamajikan di imah ge loba pigawean. Pamajikan aya burit karunya tuh nu bogana can datang meureun. Pamajikan ge aya pangabutuh di imah mantak neneangan ge. Rek naon sok. Hayang dianturkeun Kang. Anterin ka mana itu? Nek ka ditu teh kalau nek aya perlu. Nek perlu. Oh, mana tuh? Motorna aya bensinan teh Kang? Motor mah aya tuh piraku. Ah, piraku. Sok madadak beak bensin ke teh geura. Moal ieu mah. Mantak ngaripuhkeun. Nek ka mana gitu ieu teh? Nah, hayu we atuh anter heula. Babaturan teh geus ngadaragoan di tadi we badanan. Akang mah di teteangan teh. Tuh, ayaan, hayo. Kade ulah sagirana kudu ngadorong Kang. Moal. Geus mah di bumi ge barang damel wae. Dorong motor. Ku hadena halodo mun hujan mah ieu teh ararijid laleueur. Aduh ieu mah jalan geunaheun ieu mah. Jalan alternatif. Ih, Ieu mah geunaheun atuh sakieu ge tuh. ieu leungit ieu mah bakal ngarapal. Kumahakeun bae da bongan ieu mah dari jalan leuweung lain di kota tuh. Nek nyaba teh ieu mah bakal ribut ararat teh. Bae atuh da kumaha tuh. Kade bensin Kang Op. Kela. Nih turun lah. Naon deui ieu teh Kang? Asa aya nu poho ieu teh. Pohon naon ai akan Kacamata min. Cuk ngaran sana keunela. atuh meni bangga kudu nyai nu mapah mah da tebih akang we kana motor. Iya teh motor teh geus dipas bensin teh lamun rek lihat teh pas nepi ka pom bensin ieu teh. Karena lamun puter balik si motor ka ditu bakal ngadorong. Cuk sih sok cok dah. Hai kedah nyai nu euy. Nya atuh betnya motor ieu nu kudu ka ditu. Hai. Tuh buru. Ayo mah nek liliaran teh. Kumaha we? Ini minta dianturkeun aya kieu mah tuh. Tuh ari-ari minta diantur aya kieu cara nama atuh. Duh balik-balik keneh. Lempang deui. Jauh. Nih asal kasala kieu teh diaturkeun. Balik deui lempang nyokot. Kacamata sudah dasarnya sekolot. Kumaha we ngagawean mah ikan mah. Sekali-kali mah kudu digawean. Ini ampun gara-gara nu kieu urang digawekeun ku salaki teh. Sadar tinggalin kacamata ge. Capek. Ngurus tuh nyungna bableg salaki teh. Ini lila itu aduh. Ya akang. Mana? Oh. Tah iya, mun aya nu kieu mah pan geunaheun di jalan teh. Yang ngagawean pisan akang mah ka pamajikan Jelas teh. pisan jalan teh gede tuh. Capek akang. Hampura we tuh. Da lamun aya motor nu balik meureun ke bensinna. Bela kana motor. Gila. Nyai nya. Mau gidig meni. Sok. Awas. Eureun deui. Naon deui? Malia jeung akang nih asa yey. Pit manten geura. Wah, Era udah. pada pakai kacamata mah genah tuh caang. Nih. Galede. Maaf
naon deui ieu teh Kang? Lah, Nya akang mah bieu cenah nepi ka mah pamajikan kajenting ngagidig. geula naonnya. Bensin kitu. Nah, ieu motor asa can pernah dibawa heg mulus. Bensinnya itu. Tadi oge di tadi teang heula Kang di bumi teh. Biasana mah sok ngepas ieu teh nepi ka pom bensin. Nya eta da. Heg Geula atuh. kumaha meureun? Heg Aya. tebih ka pom bensin teh Kang ieu teh. Aya nama kieu we. Itu dewe balik deui. Isukan deui we eta mah. Ka bumi deui Kang. Nya. Isukan deui we. Iya mah ai si Akang hoream Kang atau Akang mani peribahasa membawa motor ieu teh. Henteu si Bandar moal kieu atuh. Coba ku Akang reselnya imah ungal-ungal lagi ini tan bensinan motor butuh ada ieu mah Akang dorong nyai meni kudu ngodo dorong wae motor kieu ungal-ungal Jaya tuh dia akan ngadorongna. moal sok ku Akang didorong ieu mah di rem di tukang di dia mah di bebedol moal didorong Akang ku Akang we entos nyai mah ngerem di dieu Henteu sok karunya banyak ngadodorong. heg nyai kudunya nyekel motor kieu Sabelah we atuh. Sok. ini henteu ieu mah ayo we nguruskeun nu kieu